Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oh, sabaraha tuh jadina. Heeh. Ieu keur di sawah heula. Kalah sore lah. Kain. Harga. Ih, euy. Aing kalah kapae nu nelpon di duiteun mangkaning. Man pangecaskeun HP. Hoream balik. Di mana? Di terminal belah kulon. Ya. Nya. Maya ka dieu deui we. Maya HP mah caskeun di ditu nya. Aya piduikeun aing mah tuh aing HP-na kalah paeh euy. Duiteun. Heeh. Duiteun naon euy? Eta nu butuheun domba. Kan itu di kanang nu di tukang aya, nya nu diurusin lingkungan, nu pilih siki, nu dua mah baradag kan jalurna. Oh, daripada nungguan Raya Agung Malila. Saya lumayan euy saya lawang nama tuh renan eta. Makanya butuh jang Eka. Tuh, babari mah di duiteun teh. Sabaranya pasaran domba eno Paina 3 jutaan, 3 juta 4 juta lah. Bagus semua. lumayan buat siki. Tapi manehna teh emang can nawar gitu harga mah. Ya HP-na keburu paeh. Kan gitu ditah ngecas teh kita ke terminal di dengan teh. Ke terminal listrik colokan untuk Oh, mana belah aya ini. Ada sih kita masuk salah paham teh teh. Di terminal teh buah-buah sia ke terminal. Lah aing kira aku tapi dah bisa ngabedakeun meureunnan terminal angkot yang terminal listrik mah. Tuh si mantu geuning datang. Ah, Oh. Geus dicas teh man HP teh? geus. Dicas di nu terminal nu belah mana? Tadi terminal Mayasan ya, dekat tukang gorengan. Angkot. Asia di terminal angkot. Ye, bodoh. Di terminal listrik di dapur nih belah kulon aya. Asia mah sebut bisa menawa. Bodoh teh. Aingnya cek aingnya bener wah cek wah sih mah tarang. Hotel cek kurang ke si Iman mah kudu jelas teh. Kamu sebut terminal gitu mah orangnya kita di Aing syukur aing nu mawa we HP ieu ngecasnya di mana we. Kudu bisa ngabedakeun terminal teh meureunnya terminal angkot aing teh ngecasnya mah di terminal angkot coba ditinggalkeun deui. Seueur orang was-was kumaha mun eueuh jadi ditu dicopot ke si Iman ayeuna. Keun lah hayang nyaho tungguan mudah-mudahan can anu mawa. Tungguan kan tika datang lah. Aku segan Nah teu kira aku di tempat rame kitu mah. Ningali HP gular goler. kan eta nya di terminal dicaskeun di mana di terminal urang. Heeh. Gua dituna sok meureun di terminal. Pasti kitu da si eta mah. Pada langsung balik deui ka dieu oge. Lain lamun jadi ya mah enteng ngajarkan jual domba. Kan pinjam duit lah 500 mah. Yang naon? Tuh orang budak euy. Sekolah ya kita tagih wae. CP can bayar. 500 mah tong kudu nungguan ngajual domba. Jadi aya duit panas mah wa bisa aya tapi tok sieun teu jadi ngajual domba na. Ah nama lila lah orang paling oke saminggu lah orang. Ieu we atuh. Lamun jadi ngajual domba ya nya lamun jadi ngajual domba meureunnan santai lah gitunya sok wae kan lamun teu jadi ngajual domba koyahna ieu ulah liwat saminggu soalnya ieu urang aya duit panas 500 mah teu kudu nungguan ieu ge aya
Moal lah palingnya ari saminggu mah ayang keke kasugan mayat. Gitu we nya papahita namanya banyak. Lah ai sakitu mah aya ieu ngan nya duit panas pake we heula lah. Mangke we Nya syukur atuh aya mah. aya gitu mah. 500 lain. 2 3 4 5. Nuhun ya. Pokoknya lamun terjadi ngajual domba wayahna ulah leuwih ti saminggu. Nih si Yuman balik deui ke bawah tuh nya pena. Ke bawah juga Tiga nama dipesakan tuh. gerak-gerak karang kieu. Aya teh HP teh. Jauh tuh mas ya. Si mah teh tara di denge ti tah ngecas teh. Dua kene itu di rumah. Sia teh. Kan lo pada deket angkot dengan di pagar depan aja kan dari soal Ya agama. untuk nu mawah per aing. Tuh udah karak saeutik ngecas lagi di. Sia mah. Penyawasan terminal mana ya? Saya orang. Geus orang balik ya. Kabur hujan, ini HP lobet duit teh. Wah, aya teh nya di saung. Tiga si hitung euy. Gorek nagih aing aduh mukanya cang aya duit nage aing kumaha man euy. Man aing nyuput bejakeun nya aing ke Purwakarta gitu heuh. Bener ya, adanya aing nyuput heula heuh. Aing meni hese neangan jelema teh. Cara ngieumna mayaran di mihara rese. Ieu saminggu ya eueuh. Kita angkat itu eueuh, teh angkat dia eueuh. Boga duit panas, ngajual domba teh jadi. Assalamualaikum. Man. Oi. Itu di mana man? Ngahaja jangan siswa seberapa poe di teleponan Sua. yang siswa tuh nyata nyata di teleponan kan pusing minjem duit ya nih nggak usah disauh harita ini masa minggu di teleponan itu yang kak imahnya beberapa kali wae aing juga kemana Di mana mau deh? Purwakarta heula. ke Purwakarta ke Purwakarta kemana Tinggal ternyata lah tuh. tanyakeun sok tuh tanyakeun Pak. Pak. Gimana kah kadibejakeun nyawa aing teh keur nyumput. Kemana apa mana Pak? aya di dieu Oh iya sih ya. ye ai siswa kurang abur-aburan gitu Wak. Euy, sampai jadi era euy. San boga duit teh aing aduh kontakan. Nyumput teh urang teh can boga duit. Geus ya orang ngobrol di hareup ya. Aing mah Pagi jadi ngobrolna ya sama sase. sok wah kumaha wah ada urang teh duit panas. Aing kumahanya. Mana tuh mana yang kerenan kan teh teh buka hutang ka urang 500. Bayar atuh urang jeung bayar ke situ. Saya mah aja orang kieu jeung modal sampel. Wayah nawe atuh euy urang buka hutang juga Itu ya Oh, dah. betul teuing mah da. Urang Itu yang ke modal sampel urang jawa. duit panas masalahnya urang oge Pas 500 udah. Ya tuh ya betul teuing. Oh iya orang juga hutang geus lila ya janji saminggu orang teh dan bayar. terjadi pan ngajual domba ge oh Ya 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 orang bayar tah. 500 nya nuhun heuh tuh aja juga duit Lain dah, Mang.
cermin kumaha mah teh pernah minum kurang ngopi lain. Oh teh. Belum ke dewe eta mah urang pan itu. Dokter mulai sampai ya tak. Ayolah. Ya teh ya. Ayo.